اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih ge innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa ya aradun wa jawaru lantaran eta mah sifat nempel dina zat. Nah ieu teh sifat teh bakal na intikal bakal na tagayur tah eta perubahan dina hiji zat tina hejo kana hideung tina kana barem deui tah eta sifat-sifat tukos kitu naon ngaranna ngaji makulat. Jangan mantapkeun tauhid urang ka Gusti Allah lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngaranna lain Allah. Innal makulati ladaihim tusar bisi aya nu ngajirim di hareupeun urang. Junid maneh geus ibadah bae asana mun dihitung-hitung geus aya 30 tahun berang puasa peting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bo nyaba pangeran tas di mana meureun tah pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakedeung meureun ditanya pan ku Junid naik naon pangeran naik nio besi aya tadi lain pangeran nu ngaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadeu jirimna lain pangeran cenah ieu cahaya sejuta kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat kama lain maujud anu wajib kok bisa kos kitu Allah mah mukhalafah lil hawadis besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan betul. Besi aya gerentes-gerentes kos kitu cahaya Allah setan betul. Besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah jurig sia lain makulat mah innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jauharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke kadituna johar teh aya johar pirid aya johar murakab wah panjang caritana asana kolot mun ngaji kadinya kaburu modal puyeng teh ngaji kitu mah eta jang nguatan tauhid teh kos kitu masyaallah eueuh jang ojak eueuh jang mimpar eueuh jang inkar eueuh jang teu percaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah maha soni maha khaliq maha sampurna sonina jeung khaliqna maha sampurna kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala geus digalilan ku kahiji kadua katilu kaopat kalima kuari tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar teu percaya karena kapangeranan Allah subhanahu wa ta'ala lain jelema bodoh deui nu teu percaya jelema palalinter gelar doktor gelar profesor gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya nyana otakna teu dibukakeun ku Gusti Allah kapinteranana jang minteran doang neangan jang pitayeun doang henteu bae nyana percaya karena sabada maot teu percaya alam nu itu tapi urang mah sakieu bodoh urang mah sakieu tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah percaya sia alhamdulillahirabbil alamin mahal tah hidayah tengah duh mahal jasa ieu urang lamun teu iman ka Allah deuk nanaonan coba diuk di dieu deuk nanaonan lamun teu iman ka Gusti Allah ieu teh tanda iman ka Gusti Allah diuk geus di dieu sanajan ai keur boga duit mah tetep ka puncak bae ieu mah memang sesa puncak bae mah teu baroga duit nu kabingungan tarak ngaji anu dicarekan kuno kolot ngaji nenangkeun pikiran nu kreditan teu kabayar ngaji kos kitu bae dut salon lurah elek ngaji nu menang mah teu nu jadi DPR teu jadi ngaji kos kitu jadi ieu mah berarti rombongan sakit hati ya Allah ka aja dorang sakit hati geja
haji orang pelampiasan ngaji. Jadi berarti atuh kumaha bagusan wareleh. Bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending nu eleh. Salamet berarti. Kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji, barang teu kabayar-bayar, tereh dicokot ku dealer ngaji, mending cokot habek. Geus beres pokona. Kuari cari kanan bae kuno kolot ngaji maning terus mun nyaho kula kana kolot carekan terus abe ngaji terus tuh duit tegab-legab ngaji giliran buka duit bebe jaga babaturan minggu ieu moal ngaji jeung enon meeting segala meeting. Iya dalil kalimah ya Gusti Allah ngajelaskeun dalil ka maha kawasaan Allah, maha sampurna kakawasaan Allah. Allah teh maha pencipta, Allah teh anu ngabogaan nu bantak dijelaskeun ku Gusti Allah. Timimiti innallaha falikul habbi wan nawa, sisikian nang Allah, subuh waktu subuh nang Allah, falikul isbah. Kemudian kitu urang menang Allah asal ti hiji manusia Adam wali berayak bualaya maha kawasa Gusti Allah. Kuari wa huwa alladzi Gusti Allah ta alladzi zat anzala nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai nu turun di langit macai hujan, berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah. Carana Allah teh nyieun heula saab panas, eta panas teh ngahiji ka laut, di laut terus ku panas-panasna hawa naek ka luhur, di luhur teh panas teh ngajadi mega. Sanggeusna mega teh ngabentuk tidinya cai laut teh ditarik ku mega ka kawasan Allah seperti kitulah naik ka luhur eta mega terus ngahideungan hideung geus pinuh ku cai tinggal dibedolkeunna deuk di mana kumaha Gusti Allah. Urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong, kecuali Megawati eta ge urang digupai ku Megawati asal kamu kesini melalui tanduk ayo mega narik nyedot cai laut set plak maha kawasa Allah. Aja cak bega teh aku ladek dikamanakeun ieu cak Gusti Allah, angin sampaikan salamku. Oh blon teh mah di silitong atau mah kos kitu mah. Angin cek Gusti Allah. Tiup kacikupakeun. Ditiup ku angin kacikupa war oh mega hideung jasa cenah tuh di Cikupa tuh deuleu tua sana hujan tuh di Cikupa tuh kadeuleu ku urang set kulantaran aya nu hajat ayo didinya aya anu ngayun-ngayun botol, aya anu ngabalikeun sempak rangda, uyah di kaluhur-luhur kentengkeun bolon. Cek nya nu kos kitu teh cenah nyarang hujan, emang wauheun nya jeung mega. Ulah percaya sia ka nu kos kitu ulah. Kecuali doa para wali-wali Allah. Wali-wali Allah mah bisa nya mah ngadoa modal kos kitu Gusti di Cikupa teh aya dulur abdi deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna. Namun aju dihujadan ku Gusti boro-boro nu jauh nu deukeut geus henteu daratang sebabnya na macan boga gaya daya tarik.
aya adu batur geus boga daya tarik batu kehalangan ku hujan aya nya mun di hujanan Gusti atuh mantakan moal aya nu dararatang eureun hajat engke nyana ribut jeung pamajikanana panganten gengke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti ieu mah supaya talalentrem hirupna supaya ulah ribut eta mega supaya dipindahkeun ka ditu ka Solo Jawa amat cak Gusti pindahkeun ka Belaraja di Belaraja ge anu hajat deui di karin cek kebo gaya anu hajat deui ka Korelet di Korelet ge anu hajat deui ka Bitung di Bitung ge sarua geus ka ditu ka Solo wae ka ditu ngahujanan batik ris dipindahkeun set bisa kos gitu atuh bisa kaku lagi bisa asal mere sapi hiji mah gagedean hutang burung itu gecan pugu aju merek kula wah emang acak-acakan emang dukun kendi mah kos gitu nah kecuali doa solihin doa para wali bisa jadi apa tuh iya awak teh geus Allah mentak cek Allah teh oh yang dipindah ke pindah mantak kadang-kadang sekelilingna hujan di dinya mantep eta lah kos gitu bisa dijieun deui hujan teh maksud dijieun teh dipenta ka Gusti Allah aya tatangga hajat bajidoran orkes aya jaipongan aya golek aya mending mun ramen teu dalangna teu bisaeun gandeng doang nang ningnong wah macem-macem sial ajunya nang tangan deh ka kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang deui mani ngahindar bae ngan ieu mah geus loba nu kanyerian ya ku aing sia didoaan sia ya Allah ya Rabbi eta jelema ngalunjak lain ka abdi sapira abdi tapi ka Gusti ieu jelema ngalunjak abdi deuk masrahkeun ka Gusti cek Gusti aya karing onam cek nya aing mah tuh geus deuk kahujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain ieu mah supaya lah karasaeun bae geus kunyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelug wah di hujanan budak ka kawasan Allah sebab nu nurunkeun hujanna Gusti Allah kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah makrifat ngaranna menta ka Gusti Allah. Nah, ieu mah kasimpulanna nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kawasa Allah tuh. Jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI 1 nu nurunkeun hujan mah. Jalain kapten nu nurunkeun hujan mah lain letkol nu nurunkeun hujan mah. Oh, mo RT mah becus naon supir RT. Digaji henteu naon henteu di neraka pengap-ngapan nya rugi jasa aja hidup jadi RT mah teh digaji henteu naon henteu di akhirat pamarentah nya tapi lamun RT di hese urang ge asal niat ibadah bete tenang teh wah aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid Imam Syafi'i moal aya 2 tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyengnya dikadiekeun lain dikaditukeun lain dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh aduh puyeng sapoe 2 poe seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sekali sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 ban mah tabagas nu ilahar nyana mah geus macem-macem mujtahid atuh janjana mah talar Quran ge umur 12 tahun nyana mah wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara Imam Syafi'i tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae si saha nu bisa ngabongkar masalah ieu
di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban. Ngangon embe tanyana mah ngangon embe asal isuk-isuk ka gunung kaleuweung zohirna seperti kitu. Sore-sore balik ngagiringkeun embe. Zohirna sehari-hari seperti kitu. Teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah. Jeung sia mah ngangon bae. Zohirna seperti kitu. Horenganan nya nama nyalametkeun agama. Ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing. Ibadah ka Gusti Allah, zikir. Horeng nyana waliun min auliyaillah. Wali, mantak sing ade bisa nu ngangon bae di lembur. Iya. Kayahuan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan kiseban bebeja ka kiseban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban embe aing bae ban aing nginum bae laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dileuan mana sih Mega jagena ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede kok Mega cepet hujanan ya embe ya pararah ya langsung itu buak hujan. Masya Allah eta Syaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh sakian Mega geus cukup rat geus geus ka ditu deui sia ka ditu eta Syaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geselang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka Syaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun bae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai tidak ada kiai tidak ada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abdi atunya lamun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atunya nang urusan rakyat eta mah nya nama menerkam macan mun nyaho hayang nyaho ka macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan teh kadenge eta bagus jeung goreng dada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kuku kumaha ge kajen ting urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen ting urang nyumput bae kajen ting kumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup mabuk sabagus-bagusna ngabubuy tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeung tah kaambe urang keur leumpang waduh opor ieu bangun mal ka mana sugan di
ondang jeung nanti tolol teh budak ngambeu doang. Aduh teh kadengekeun kisaiban teh seperti eta. Bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalancih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta. Cek kisaiban ulah gandeng-gandeng berem jukut hejo sia bedak usararejo embe dikadijakeun kabeh bahwa orang mau ngangon jeung kisaiban mantep urang mah mantep urang. Imam Syafi'i ngadenge bahwa kisaiban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana. Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan kisaiban diuk di hareupeun kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya gitu batur mah. Padahal Imam Syafi'i hebat tapi kisaiban budak angon cumblang campling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ieu datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ngadu umur atuh ngadahar uyah na ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi. Deh Imam Syafi'i tingali ayo naon PI cek nya teh kitu kisaiban teh kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teh karti mun teh ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih nah caknya teh jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tah mah kos kitu mah PI aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar sia pe kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh daek khusyuk dicarekan tak kuki saya bantai hampura aja jangan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuran anak saya bantai ditebak ku manehna ijtihad eta jawabanna tak bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu sia ge bingung deui bae tah jawabanna eta waduh cek Imam Syafi'i pohara amat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan tamah fikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama ulah sebut mama aing sadek ngaguru mah gaguru bae heulanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos gitu orang mah lain yo sadek ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka kisaiban ninggalkeun urusan ijtihad heula dititah curug ku curug kisaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia
sakit gitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji dua manggung beak di buleudan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung pikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia ya jakul jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapina mah irung tah di dieu hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang fikih dina bahtul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahtul masail geus tinggal leulean bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulean clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesainya segala rupa ge. Lu teh selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus, teta 6 tangan. Ieu gadu dalil, munazarah sampai mujadalah. Itu kayaknya ti NU jeung Muhammadiyah Muhammadiyah mah ku NU mah nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU jeung NU teu pernah asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa ke desa daratang deui ka aing geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing geus selesai permasalahan teh tapi takabur nu aya so asa aing doh hasil aing toh mun aing di neraka teh kos kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu Waalaikumsalam naon ieu ieu kula nek nanyakeun masalah emang aing mah tangkal masalah ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong tapi lamun ahli Allah ahli sufi abdi nanyakeun masalah tuh bisa aing ka dieu nanya masalah mah ka dieu mah mawa udo kopi masalah mah ka dieu tawadu ngaranna masyaallah ngeunaheun jeung ahli Allah mah tah ieu Imam Syafi'i gurunya na barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki laula sadatani lahalakan Nu'man ngadu masalah bae cek cenah tapi barang teu kaji ilmu batin
lain zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran bae ku sia hingga teu kaharti cek kieu tawadu masyaallah teh ieu urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teh dibere karomah ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat wali dibere karomah ketika dibere karomah nyanana mah embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah oh sakieu teh oh gitu aing ieu waduh barang hujan dibreg aing karomah berarti kehujanan keneh berarti aing itu lain karomah tapi biasa bego mun teu kehujanan ka arah insyaallah ieu tas dahar jadi seubeuh karomah berarti itu blon tuh ieu baru sampai be guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi eta lah bisa nambai hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ulama panjang luar biasa sehingga muaroboh antara ulama antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habbau nabata kulli syai barang Gusti Allah geus turunkeun hujan masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat teh cenah cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas samai ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qamin cek dina johar maknun jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil gaibah supaya nyongsrong fa akhrajna bihi nabata kulli syai kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala macem-macem nu kurang dipake kampung di jararadi bae hejo lemok wayana hujan teh neule urang ka pegunungan masya Allah ngemprai mani asana waas hate teh ku hararejona neule ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu karar itu jararadi pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fa akhrajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mantak sehat kana mata mun urang neuleuh nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang neuleuh nu hejo isuk-isuk masyaallah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata
sial sih mah kanu kitu bae. Malah-malamun orang cek Imam Ghazali orang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang orang memeh jam genep geus puguh subuh ieu teh memeh jam genep urang hudang deulekeun eta teh anu hararejo sampaikeun ka terbit matahari memeh terbit matahari datang ka terbit matahari sok geura deulekeun bae cager hujanan sebab didinya teh ngandung-ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kada tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi didinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi deulekeun ku urang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabeladi teh bray masyaallah ngempray rada rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun terbit matahari na jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat seperapat atau setengah 7 atau mun ngarsangeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tamat teu kudu neuleun hejo-hejo ge geus senang tamah kos kitu mah sehat seger tamah kos itu pohara jasa iya Gusti Allah nurunkan hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nusok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok matak deunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun ngelepare urang bekah kuari eusian plep tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada ti kacongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sampurna kekawasaan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian ya geus jadi jajadian teh kaluar kembang kaluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarapihkeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah yarkabu ba'du ba'dan kasada bilil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep rapih maha kawasa Gusti Allah bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa nundaniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa nundaniyah aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapi luar biasa kos kalakai urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggesa kembangan keluar teh
kapan ayah tunas-tunas di sisi-sisi namanya rapi taruhlah mun di urang mah caruluk oke lagi keluar buah caruluket ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nak nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa mayang mah bahasa Jawa iku mah wis den sebutaken iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge we sakalina bisa aing mah Jawa mauk aduh iku jenengan apa iku ya wes lah kembang bae lah keluar kembang nayane mayang teh tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgokok itu keneh buah korma gitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik oh horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu neuk ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya segala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka anggoko teh eta aya anu lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan nang saha eta kos kitu teu kudu make satpam teu kudu make security sugan aing mah security naon serem teh horenganan lah kudu disatpawan manuk segala rupa teh daekeun ka dieu ya Allah rahasia Allah tidak tangkal korma jeung sajabana kembangna di mana keluar timbul kinuan tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut ya Allah rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian ya Allah maha kawasa Allah kala luar beki gede anu teu mangpaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol eta ngaranan kapol saha urang mah nyahona ku ari kapol bae geus barang rada ngagedean deui geus aya jerona nu kos leho ngaranna dawegan nang saha ngaranan eta dawegan kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat kakolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dawegan teh bahasa Inggris dawegan mah bahasa Inggris eta teh gen jadi aya orang Belanda kayak aya orang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas barang dipapas diinum kunyana barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen ceuk lagi ceuk urang mah deui kadenge kudu ngala kalapa oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal mah gen urang eta sitot ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tungtung sakola henteu naon henteu jadi tidak Inggris dawegan kuari ge dawegan wae nah iya geus jadi kapol kuari jadi dawegan jadi kolot kuari jadi kiring nang saha ngaranna maha kawasa Allah mata korma teh beda-beda ngaranna korma beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mejeuna leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda
ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya. Aya buah itu darmayu, aya buah harum manis, aya buah golek, aya buah daging, aya buah limus, aya buah harum manis, aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kaweni. Wah geus segala ganda rasa, wah geus loba jasa teh buah teh. Wah pohara jasa sarua korma ge geus kitu. Sarua maha kawasa Allah, tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda. Di urang aya buah darmayu, aya buah harum manis, aya buah wah macem-macem. Masya Allah. Malah mah kuari maya buah anu amis jasa ngaleuwihan ti buah segala-gala ngaranna buah gitu nu anyar menang memproduksi Thailand teh disebut ngaranna lain buah gincu, lain buah si mana lagi, lain buah gedong, lain eta teh buah kongkong gitu naon. Ih bontong sih Allah. Masya Allah, itu buah raja saya. Apa teu beli montong hayang. Ya Karim, iyalah sahanunya Gusti Allah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasaan Allah. Masya Allah. Wa jannatin jeung Gusti Allah nyeun kekebonan-kekebonan aya akhrajna bihi jannatin, Allah ngaluarkeun tina hujan teh kekebonan-kekebonan yakni min anabin kebon anggur anu ngareui tangkalna jannat. Mun urang deuleu kebon anggur di Korea, luar biasa. Mun urang deuleu kebon anggur di Australia, luar biasa. Ulah ge harita deuleu di Australia mantak pibetaheun luar biasa. Pohara. Emang di mana ke Australia? Tah deket Citra. Lantaran di Australia mah pohara jasa eta teh kebon anggur, kebon anggur, kemudian dipetik, dibawa ke kota, diproduksi jadi minuman keras, jadi mabok anggur teh. Itu kurang puas jan pabrik teh lah kuari maka Indonesia meuli tanah di urang sekian hektar nyeun nyana produksi tuh di Cangkareng deuleu pabrik bir di berbagai-bagai lamun nyaman dek ngaharamkeun kana pabrik kana minuman atuh geus bae pabrik da bae ulah aya izin kabeh babari ieu mah nu mabok tangkep ajo ditebus mahal nebusna atuh itu na bae hese-hese. Ya negara orang mah negara agamais tapi ente kitu pan je aya kontribusi mantep ke bupati, ke gubernur, ayo guys, leg-leg bae guys, gusia guys. Tuh, ya, iya jannatin min a'nabin anggur. Anggur ge aya anggur nu beureum, aya anu anggur hejo, aya anggur semu hideung, aya anggur hideung. Anggur Australia nu bagus teh amis luar biasa hideung ditilu ku urang Bandung. Diplak di Bandung bibit nama asli menang ti Australia diplak kuari di Bandung timbul hararideng barang di dahar hasem disebut be anggur Bandung. Masyaallah menang saya tak kawasan Allah kok bisa hasem bae taneuhna maha kawasa Allah. Melak cabe ge beda antara cabe Tangerang, cabe Serang, cabe Pandeglang beda. Dipelak deui ku ari di Tegal di ditu dipelak deui ku ari di Jawa Tengah tandingkeun jeung Tangerang cabe paling hebat sadunya cabe Tangerang lagi di Pasar Kemis lagi di Sukamantri eta geus hebat jasa bae geus tah sadunya bae geus hebat istimewa teh mah cabe teh sebab cabe Sukamantri mah tuh dipelak nu dipelak di itu didayat di kitu gelam terus kabelah di Kecilongok lamun datang cabe eta kaditu ka Jakarta nu sejen titah mundur ada panglima cabe masuk hebat jasad itu boleh tanding coba kita tanyakeun coba ka induk kaditu Jakarta cabe Pasar Kemis nomor 1 di dunia
nu ngahebatkeun aing we geus nu ngahebatkeun lah. Lantaran cabe Cilongok mah cabe Pasar Kemis nu aya di Gelaman wae di Pasar Kemis beda rasana teh eta mah cabe ngeunaheun jasa teh mah cabe teh tanyakeun ka santri-santri Cilongok nu ka zaman cabe tanyakeun ge tanyakeun zaman abah kula lamun di dieu keur bojona ceuyak cabe nu bagus tadi surtil nu kelas KW 1 KW 2 KW 3 nu akhirna dibikeun ka santri. Oh masalah artinya dibikin ke santri kumaha santri indahoy emang gua gitu santri ya masak luhurna ditenenan cabe ajo nyenang nyambel cabe ajo nyayur cabe itu lah bentuknya mal kos gitu tanyakan ge santri baheula daharnya na coelna coel cabe sambalna sambal cabe atuh lalabna lalab cabe eta ku hebat jasa cabe ya Allah nya hebat nyauh deui ih tapi bener eta kos kitu teh bener lain alagaan dia tanyakeun ge ka santri baheula nu mantak nyana sakali dahar 2 kali dahar 3 kali dahar geus embung kunaon ngisingna hese sagala panas aduh eta lalakon santri baheula Masya Allah pohara jasa indah jasa ngeunah jasa geus pokona mah eta lamun musim cabe musim kacang sarua musim kacang teh KW 1 KW 2 KW 3 dijual teh nah nu kences teh naon ngaranna naon teh dibikeun jual lupa jasa pan masyarakat kabeh boga teh ka santrikeun santri kabeh ngulub kacang dahar kacang coel kacang atuh segala rupa kacang sapoe 2 poe ngising geus teu kuat datang ke tempat ngising di jalan kene ser raja eta santri raja santri mantap milik santri mah kos kitu mun loba teu katahan mun eueuh ganggarateun emang tiba heula nya mah kos kitu datang ka kuari kitu bae nang saha eta nang Gusti Allah jannatin min anabin anggur-anggur wa zaitun jeung tangkal zaitun warumman jeung tangka anggur wah berbagai-bagai ieu mah Al-Qur'an ngajelaskeun sakitu teu kudu dijelaskeun kabeh cek Gusti Allah lantaran sok geura wari nu aya di kebon diurang dangdeur aya di kebon bisa kurang ditambahan warumana wadang dera ya dangder didinya ya jagong dina ya di kebon-kebon bae maksudna jannatin teh kebon-kebon esok aya di kebon kacang panjang kacang tanah jagung wah berbagai-bagai eta nu carita di Pasar Kemis bae kuari indit kasepatan kabelah ditu nah di sisi-sisina aya kucai nu bakal ngabaukeun kana kelek teh aduh macem-macem aya lobak sabangsa teh mah kadinya bangsa berbauan bae ieu kucai aya lobak baheula makan daerah sepatan hungkul kebelah ditu ka Pakoh Haji palawija kangkung teh genjer teh rapi di ditu can kaserang ku urang Cirebon maka dieu barang kaserang ku urang Cirebon lain di sepatan bae nyana mah kuari tuh dietek ge bisa meula kangkung dicayur bisa meula kangkung kumaha nyana bae diurus kunyana dengan berbagai otak akal jeung ilmuna kita menang saha eta iyalah menang Gusti Allah wa jannatin min a'nabi wa zaituna war rumman dan lain-lain sebagainya wa jagonga wa dangdeura wa kacang panjanga wa naon deui geus kadinya mah wa DLL waduh Gusti Allah maha kawasalam mustabihan wa ghaira mutasyabih bari ejeng sarupa daunna tapi teu sarupa buahna ya Allah urang mun urang ningali tangkal zaitun akurkeun ejeng tangkal dalima
tangkalna akur daun lagi akur laletik tapi timbul buah nama beda mustabihan akur sarupa dauna wa ghairu mutasyabih ta akur buahna Masya Allah timbul buah zaitun macel tapi buah dali mama gelede kekawasaan Allah aya nu akur tangkalna teu akur buahna aya nu akur buahna teu akur rasana ya Allah ya Rabbi aya anu teu akur buahna tapi akur rasana Gusti Allah nu agung teliti sebelum membeli bakal katinggali kurang ke maha kawasaan Allah aya anu akur tangkal teu akur buah aya nu akur buah teu akur rasa aya nu teu akur rasana akur buahna maha kawasa Gusti Allah namun urang ningali aya buah oyong buah oyong belah dieuna deui aya anu kitu melak nu panjang teh teh nu kos orai naon ngaranna aku masih abaya tuh aya deh anu sok ditalian di dieu abe panjang beredanan gitu tah nah sok ditalian tungtung na abe panjang gitu meureun bobogaan urang ge mun yang panjang mah talian aduh macam-macam ya gitu Gusti Allah ragung mustabiha wa ghairu mutasyabih ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha kawasa Allah nu mantak ujung-ujungna unzuru ila samarihi deul ku anjeun wahai manusia nu keur dihitoban zaman Kangjeng Nabi di hareupeun Kangjeng Nabi zaman sahabat di hareupeun sahabat zaman tabiin di hareupeun tabiin nu ngadengekeun ayat ieu zaman urang kuari di hareupeun kula berarti unzuru hei manusia-manusia deuleu ku saraya kabehan ya mukhatabin tapi deleuna lain ku mata ieu di deuleu ku mata ieu mangan sakadar sakitu doang tapi nazro itibarin deleuna maka pangdeuleu itibar yakni pangdeuleu itibar mah ieu melalui pikiran melalui akal melalui pikiran jeung tekan perakalan urang deuleu kuari make mata hati basiroh ngaranna ai di deuleu nangan sakadar make nu ieu doang mah urang neuleu tangkal kacang geus di deuleu gede tuh kuari geus kembangan kadeuleunan ku ieu doang kuari geus buahan tuh tereh diala kadeuleu kuari geus rada siap diala geus siapan di imah urang nyambal emang kurang gitu tuh kacang panjang wah pasti amis jasa lamun neuleuna make ieu doang kasambel datangna kasambel doang datangna urang ka kebon deui kuari mah teh kuari tangkal jagong geus gede-gede kuari kembangan teh kuari aya timbul tah geus aya solengan kurang dicoba ku petani teh di deuleu can diala ngan disoekeun doang saeutik teh eueuh geus pepek caknya teh ieu mah teu okos untun nini diala ku nyana disoekeun pepek tuh jangan car pepek tungtung na cak petani teh saminggu deui mah ieu teh pepek datang ka dieu tah geus siap-siap bae datang ka waktuna dipanen ngahurungkeun sana ngurup mun neuleuna make eta datang ka beuteung doang beres di dahar datang ke beuteung isuk-isuk porocot jumbo nu menang cek jumbo mantep jasa ieu mah rasana rasa kacang cek ngana teh didoakeun ku jumbo mun neuleuh make ieu datang ka dinya doang tapi neuleuna unzuru nazra i'tibari deuleu ku anjeun make pangdeuleu itibar make pangdeuleu itibar teh make pemikiran jeung pertimbangan-pertimbangan akal deuleu ila samarihi kana buahna iza asmara di mana-mana buahan
dele awwal ma yabdu mimiti keluar kaifa huwa kumaha sih bisa kos kitu pikir supaya mengarah kana ka maha kawasan Allah wayani datang ke asak pikir supaya nyaho kana ka maha kawasan Allah kaifa yaudu kumaha sih bisa babalik deuna urang kuari neuleuh buah atau neuleuh cabe jadi kembangan mencenges ngaranna kuari timbul cabe hejo di dalam kurang geus ngitung bae kapan mun neuleuhna make ieu mah ieu patani teh mangkaning ieu teh aya 1000 baris aya 1000 baris aya 1000 jadi 1000 kali 1000 waduh nyana teh geus kabayang bem mio hiji geus kitu bae tah sebab neuleuhna make ieu tapi kuari mah make itibar maha kawasa Gusti Allah tina cai hujan ngajadikeun tangkal cabe jadi subur kemudian kuari jadi kembangan kuari jadi buahan tina buahna anu mimiti leutik kemudian jadi gede jadi kolot tina hejo anu pohara kemudian semur rada hideung kuari kasorot ku panon poe nungguan dek dipanen supaya rada beureum kuari menang 2 poe beureum pisan pikir ku otak tina hejo semu hideung hejo ka mana barang geus semu hideung kuari teh rada bareubeuk eta nu semu hideung ka mana barang geus bareubeuk kuari beureum eta hejo bareubeuk hideung eta ka mana kuari nu aya beureum pikir ku urang Gusti Allah maha kawasa ngaleungitkeun hejo jadi beureum maha kawasa Gusti Allah kamari mah eta teh budak keur can dikawin ku aing mah parawan keneh barang kuari dikawin ku aing leungit ka parawanana maha kawasa Allah ka mana eta parawana leungit siapa kadinya bae tolol eta ge sarua maha kawasa Allah eta hayang balik deui jadi parawan engke di sorga kuari mah moal bisa kajenteng di kaput ge endahan mangpet kajeun hukuman moal bisa leungit eta maha kawasa Allah ya Allah ya Rabbi hejo na leungit jadi koneng na leungit jadi beureum nu ngaleungitkeun saha maha kawasa Allah maha kawasa Allah hese kurang tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih ge innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa yaradun wa jawaru lantaran eta mah sifat nempel dina zat nah ieu teh sifat teh bakal na intikal bakal na tagayur tah eta perubahan dina hiji zat tina hejo kana hideung tina kana beureum deui tah eta sifat-sifat tukos kitu naon ngaranna ngaji makulat jangan mantapkeun tauhid urang ka Gusti Allah lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngarana lain Allah innal makulati ladaihim tusar besi aya nu ngajirim di hareupeun urang Junaid maneh geus ibadah bae asana mun dihitung-hitung geus aya 30 tahun berang puasa peting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bu nyaba pangeran tah di mana meureun tah pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakedeung meureun ditanya pan ku Junaid naik naon pangeran naik mio besi aya ka dieu lain pangeran nu ngaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadeu jirimna lain pangeran cenah ieu cahaya sejuta kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat kama lain maujud anu wajib kok bisa kos kitu Allah mah mukhalafah lil hawadis besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan besi aya gerentas-gerentas kos kitu cahaya Allah setan besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah jurig sia lain makulat sama innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jauharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke kadituna johar teh aya johar pirid aya johar murakab wah panjang caritana asana kolot mun ngaji kadinya kaburu modal puyeng teu ngaji kitu mah tah eta janguatan tauhid teh kos kitu madak lamun jelema nu geus ngaji tauhid mantap keur zikir aya kerenek-kerenek dina hate aing Allah datang curiga
si orang terzikir aya cahaya ya aing Allah ya bolon siap ya Allah ngajirin besi aya sorat nu mantak lamun anu tapak teu kurang ilmu tapak dihandapeun tangkal caringin kan serem tanggal caringin entah ulah coba-coba dihandapeun tangkal beringin serem loba kiai anu dileg-leg ku caringin ingat ada serem teh tapak di dinya teh pentingna datang iya aki datang di Gunung Kencana kadi ngadeng aya anak king di dieu keur tapa hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu milik anjeun teh ya aki mangan sakadar ngabejan rek balik deui ka Gunung Kencana datangnya nak anda pun batu dia tahu orai cokot ulai orai aja ya oh asal naik dicokot ngegel ya ipan petunjuk apa lain ya koski asal naik imannya oretan wah terberes ya betul mualah batalnya net cokot pae hirup cokot tak lain dijuri nu datang teh lain pangeran lain pangeran kudu kos kitu eta cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina teu nganyatakeun nyana deuleu pangeran ngan mukalamah jeung Gusti teu bisa nyaritakeun nyana ge engke baeuna di akhirat falamma tajalla qarra saiqo wah atuh Kangjeng Nabi Musa ge barang tajalli Gusti Allah di anjeunna harita di Gunung Tursina ngajungkel kapaehan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa kapaehan langsung huda cek Gusti Allah wa matil ka biyaminika ya Musa naon wae di leungeun anjeun Musa pertanyaan ngan sakitu dah jauh ku Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau biha wa ahutsu bihal al-ghanami cek Gusti Allah panjang amat ngajawabna ieu nanya ge naon udah leungeun anjeun kok panjang amat ngeneh ngomong jeung Gusti abdi jadi panjang cerita nikmat ngobrol jeung Allah teh sehingga ditanya satu pertanyaan gua jawablah terus bae kos urang ditanya ku bebene kakak jalan mana tadi na menuk jalan haro paju jalan tukang aya sumur di dinya teh atuh ngagilak deui ka belah dieu belah dia aya pagar aja na maka hareup deui bae alhamdulillah salamet bae panjang amat si budak kuna eta nikmat lazat ngomong neuleuh teh walah masyaallah sia manggeus kadinya bae tah ieu coba ye deule buahna di mana buahan kumaha tah kajadian kos seperti eta geus aya jadi eueuh leutik jadi gede ketika ngora teu meunang dijual make aturan-aturan tertentu sebelum gudu-gudu wisolah teh teu meunang dijual rambutan teh teu meunang diborongkeun ketika encan budu wisolah mah mangkaning urang curug ka ditu makon kusok ngaborong-borongkeun rambutan memeh asak nah ieu cilaka atawa buah atawa ka nangka masih keneh nangka teh kitu encan jadi nangka naon tah ngaranna nah eta teh geus diborongkeun teh tah haju diantep bae di dinya tarima can budu wisolah jauh kakarake kala luar dong geus diborongkeun teu beunang teh kos kitu teh lamun dek dijual ngora-ngora tebang ala rambutan ngora keneh geus diborongkeun gas cokot geus begitu beuki los dulu kitu atuh ieu mah lain teh kan boga aturan-aturan tersendiri nilah makin nazru i'tibarin jangwatan keyakinan urang sehingga blak maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun saenyana eta kabeh nu dicaritakeun teh merupakan supaya merupakan kitu naon ngaranna sebagai ayat-ayat sebagai dalil-dalil kana kudratihi kawasa Gusti kamaha kawasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
berarti nimbulkeun tina cai jadi tangkal sehingga buahan sanggesa buahan bakal garing ke hujan deui jadi deui engke buahan deui ke diala ke garing deui ke buahan eta teh nandakeun Allah Maha Kawasa kuari ngayakeun urang engke pae engke dihudangkeun deui tah supaya sadarna kuari urang teu ka aya sanggesa saya kuari urang teh dihirupan ku Gusti Allah diatur ku Gusti Allah sanggeus sangke datang ka waktuna urang paeh ke kabeh para raeh engke bakal nate jadilah kiamat sanggeus kiamat bakal urang digiring dibahas dihudangkeun deui Maha Kawasa Allah deuleuh tatangkalan tina hiji cai tina cai nyebrot jadi buahan garing jadi deui atuh manusia ge kitu bae kitulah inna fi dzalikum kabeh eta teh laayatin merupakan suatu ayat dalil tapi dalil sote liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman urang mah geus iman ka Gusti Allah ketika dibere penjelasan kos kitu teh oh jaheuh Allah Maha Kawasa ngajadikeun hiji tangkal engke napae engke jadi deui atuh urang ge sarua bae ku hari hirup engke pae engke bakal timbul deui Maha Kawasa Allah emang urang mah geus iman sampaikeun coba ka Kristen sampaikeun coba ka Katolik sampaikeun coba ka Protestan sampaikeun coba ka Yahudi sampaikeun coba ka Buddha sampaikeun jeuh ke berbagai agama-agama kafir coba narima tante nya urang mah geus tarima alhamdulillahirabbil berarti kuncina tina iman melalui iman orang bakal ngeunaheun ngadenge urayan-urayan ka Maha Kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan orang kabehan ditebelkeun iman dikuatkan iman ditetapkan Islam dikuatkan Islam sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat orang babarengan jeung Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ashabus sayr dan wajah berang-berang kangan doane sejarah fuma amara kari-kari marenta so Ubaidullah ki Ubaidullah ibnu Ziyad ang putaran ang Ziyad min farihi saking muterkan Sayyidina Husain dirasi kalawan sirah kalawan muterkan min farihi saking muterkan anak Ubaidullah bin Ziyad gitu dirasi kalawan sirah Sayyidina Husain ada yang coba malah-malah dan jegakeun ya gitu malah-malah yun coba malah-malah dan jenengakeun ya Husain atau ya Rasul birihing dalam angin fatamahu maka nyare kanan ya Ubaidullah maka nyare kanan ya gitu fatamahu maka nyari kanan ya Ubaidullah aksarun nasi ing Ubaidullah maka nyari kanan ing Ubaidullah sabab aksarun nasi agak manusia faqama rajulun maka ngada sabab wong lanang yuqalu lahu Tariqun al-Mubarak kandanaranan lahu kadara jasa bagi Tariqan putar rangkun Mubarak bal wal masyumul mal'unul mazmum balik tawi iya Ubaidullah iku al-masumu kang den alakeun al-malun kang den lanat al-mazmum kang den cacat wa qawarahu maka muterakeun ya Ubaidullah ing kitu faqawarahu maka muterakeun ya Tariq ing Ubaidullah wa nasabahu lan jenengakeun ya Tariq kitu ing Rasul bibabi waladi Ubaidillah bin Ziyad lawan lawang walad Ubaidillah bin Ziyad wa nadalan nyeluk ya Tariq bin singgal manusia semajamahum gari-gari ngumpul wal majamahum gari-gari ngumpulkeun ya Tariq itu hum ing nas fil masjidil jami' dalam masjid jami' wa khataba bil khutbatan la yahilul muslimin zikruha
lan nututuran ya tarik bihim kalawan nasing khutbah dan orang na halal kadang kang masih mapazikru anu tara khutbah sumada'a gari-gari nyeluk ya tarik bi Ziyad ibn Jarril al-Jufi kalawan ki Ziyad kang butang ki Jarril al-Jufi fasallama ilaihi maka masakan ya tarik ilaihi maring Ziyad rasal Husain ing Ziyad Husain wa rusa ikhwani wa rusa ikhwatuhu lan birang-birang sira birang-birang diri Husain wa banilan birang anak Husain wa labaitulan ahli umah Husain wa sabaran birang sahabat Husain wa da'a sanggeusna Sayyidina Husain dibunuh kamari geus dicaritakeun sababaraha versi di dia ahlus sair ahli sejarah menyatakan bahwa akhirna Ubaidullah bin Ziyad marentahkeun supaya hulu na ieu diputer-puterkeun. Masya Allah hatta insaba perih sehingga dijadikan dijedengkeun di luhur supaya kanyahoan katebak angin diputerkeun melalui angin abeh kanyahoan ku jelema ku benci-benci na ka Sayyidina Husain tiba heula seperti kos kitulah keayaan manusia ku Allah geus diatur yang memperkuat keimanan manusia akhirna nyegah kaki Ubaidullah seseurna manusia ngalarang seperti eta tidinya nangtung seorang pemuda nu dingaranan Tariq Ibnul Mubarak Ciki Tariq pendapat Ubaidullah sangat kejam tidak manusiawi al-mas'um al-mal'un al-mazmum penggorengna manusia terlaknat dan tercela ulah dilaksanakan Tariq langsung tampil malah manehanana anu langsung nyekel ka Ubaidullah Ubaidullah na nukunyana dibabet-babetkeun diputer-puterkeun terjadi luar biasa saat Karbala harita di Karbala harita kemudian itu ayeuna mah Tariq langsung nyokot sirah Sayyidina Husain ditundun ku ayeuna di waladi Ubaidillah bin Ziyad di bab walad Ubaidillah di bab teh di lawang kemudian ayeuna ngaofanbarkeun nyeluk ke seluruh manusia coba seluruh manusia kumpul di dia ya di Masjidil Jami Masjid Jami teh lawang-lawangna kan aya ngaranan kos di Madinah bab Jibril bab Nisa tihang-tihang di Raudhah hiji-hijina tihang eta kan aya ngaranan tah ieu ge sarua saat eta ngaran salah satu lawang adalah bab walidi Ubaidillah melalui lewat etalah langsung dibawa sirahna kemudian manusia titah karumpul aju ki Tariq Ibnul Mubarak khutbah cuman khutbah ieu teu halal dicaritakeun ulah sebab ieu khutbah dahsyat jasa untuk meredam muslimin muslimat selanjutnya di dunia sepakat seluruh ulama khutbah ieu teu meunang dicaritakeun sebab ia khutbah luar biasa memicu peperangan anu dahsyat kadituna untuk membalas kematian Sayyidina Husain lamun tadi perang Sayyidina Husain mah ijtihad tapi lamun selanjutnya mah bakal timbul tina nafsu bakalna mentak diredam teu meunang tek khutbah ki Tariq Ibnul Mubarak saat eta di Masjid Karbala diredam ku ulama teu meunang dikaluarkeun tekna aya teu meunang diberitakeun ulah hayang nyaho teu meunang hayang nyaho aya ge di kitab-kitab sejarah begitu dibuka wah ieu mah khutbah pohara jasa bakal moal eureun-eureun lamun urang nuturkeun khutbah eta kana peperangan anu dahsyat
mentakdir dam temenang teman hanya orang-orang tertentulah anu nyaho tidinya geus beres baca khutbah sumada'a bi Ziyad ibn Khar al-Jufi manehanana manggil Ziyad kemudian dipasrahkeun ieu sirahna Sayyidina Husain sirah dulur-dulurna sirah anak-anakna jeung ahli bait jumlah 70 kabeh jeung sahabat-sahabatna da ieu dipasrahkeun sirah hungkul dipasrahkeun sirah masyaallah 70 sirah ya Allah ya Rabbi nah di dieu wada'a bi Ali bin Husain